Iya buah cok loba-loba teuing nya. Sigana seger ngakan buah tengah poe ya. Hei Satum, saya kenaon. Ari saya teka deuleu aing kenaon Ji. Ngala buah Ji. Eta buah nu maneh. Heuh Ji, sia hayang. Tuh hayang lamun dibere majak Satum. Pak RT. Ji, cekel heula aing hayang modal geus ujung liang waduk. What? Si Satum teh nggak waduk bae. Hei, kenaon maneh? Pak RT, aing buat teh. Weh, buah ti mana, Je? Nangala si Satum Petre. Oh, jadi maneh, Je? Nu jadi kalong hidung teh. Nu meakeun buah aing. Nangala si Satum PRT dan urang. Lain buah si Satum tak surah, Je. Buah nu aing. Ari sia ngeunah-ngeunah buah nu aing dialaan. Hah? Lu Pak RT? Buah kabale soeng. Magas kabale. Ampun Pak, ampun. Ampun PRT, ulang-ulah dibawa ke balik. La ilaha illallah. Kumaha PRT lamun buahna ditemekan deui kanu tangkalna. La ilaha illallah, Gusti. Apes ini. Emang sia bisa nempel kena deui? Kumaha carana? Gampang PRT, eta mah bisa ditempelkeun ku lim aibon. Ripuh. Eta si kuyuk. Aduh, Suraji. Ripuh.